Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya-baraya nu di mana wae na. Ada ramah aku tidak pastinya. Jadi ayeuna orang arek healingnya dina minggu ieu ya. Arek harita teh arek ka Nyalindung ka Jalana Sukabumi atau kana nantikeun we perjalanan. Sip, ikuti terus. Oke, kembali lagi guys. Jadi ayeuna urang ieu nepi ka Amador Valley, tempatnya di Nyalindung, lain di Nyandungnya gitu. Karena itu gue keren pisan karena mah itu terus we. Nah jadi ya harga per orangnya 5.000 guys, HTM-nya harga tiket masuknya, terus plus karcis parkir motor 2.000 we. Karena ya kurang duaan gitunya, jadi 12.000-an guys, terjangkau pokoknya. Jadi ya larangannya dilarang bersandar di pagar, apalagi bersandar di bahu orang lain yang sudah punya pacar. Orang menginjak pagar guys. Nah itu kuda ya lain kuda lumpingnya ya, kuda asli ya. Yo, guys, jadi cuaca ayeuna mendukung pisan gitu ya tuh, cerah pokoknya mah. Cerah merona katanya siga senyuman si dia teh neng. Jadi lamun ke tempat wisata arek ka mana wae nya kitu kudu foto-foto, bukan teu upload lamun teu foto-foto. Kan kamu ya tempatnya Instagramable aja. Cek bahasa milenial teh mah. Bari teu bisa gue nyebutna. Karena ayeuna arek foto-foto heula gitu kan. Oh, baraya tinggal itu. Mana indah pisan dia. Kamu nggak pakai kacamata hidung, ya setelan ala western sih namanya ya. Tuh tinggal iya pemandangannya tuh itu aya sapi jeung naon itu teh jeung kuda. Ya, kan mah keren. Oke, ceritanya orang mun jadi tema naik kuda halus tema. Oke. Karena ikuti terus ya di channel Sunda Gakure Amina. Gitu. Si Amador Valley ieu teh ngahiji jeung peternakan Vina Farm guys. Nah ditinggali itu aya domba, aya kuda, aya eme, aya sapi jeung sajabana pokokna mah. Tapi di dieu mah eueuh mantannya guys. Kalem we. Nah. Karena pemandangannya ya disuguhi ku pemandangan anu hararejo pokokna mah mun ka dieu nya tiis ceuli herang panon we pokokna mah. Tiis ceuli teh henteu sih da loba mobilnya gitu laliwat. Kan mah herang panon we. Dijamin dapat merefreshkan otak setelah bekerja selama sepekan. Mama kitu we baraya. Tapi belah ditu geus mendung Koream power hujan we ulah atuh hayang. Oke baraya urang ningali enak ke belah ditu tuh. Pokokna mah loba koboy di dieu mah. Koboy hungkul orang-orang barat ting burut. Karena gitu
baraya di gadang-gadang rek halo teh ternyata hujan cecret tuh, tapi ya ditemani bersama green tea ya teh green tea Hujan guys. hujan guys, aduh kumaha ya, tapi bah ditu mah caang gitu guys, tapi tenang naon lah sugan we halo dong mah saya bisa balik ke bumi alam. Oke, nama orang istirahat pula. Oke baraya, jadi dina video ayeuna sakitu we nya soalna ieu teh kudu naon cuacana geus mendung gitu seperti suasana hati tidak mendukung. Jadi pokoknya ikuti terus di channel Sunda Gakureana Mina. Pokoknya gitu weh. Hatur nuhun tong hilap subrek guys. Hatur nuhun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.